Mun urang hirup di dunya kudu inget akhiratna. Hutang nu di alam dunya pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayarkeun, nabi ge alim nyolatkeun. Lamun teu dibayarkeun, urang kaburu ngantunkeun. Lamun urangna ikhtiar, aya niat bade mayar, pasti sagalana lancar, hutang ge bakal kabayar. Lamun urangna percaya, pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uninga dina sagala rupina. Mun urang hirup di dunya kudu inget akhiratna. Hutang nu di alam dunya pasti berat mamawana. Sok gera-gera bayarkeun, nabi ge alim nyolatkeun. Lamun teu dibayarkeun, urang kaburu ngantunkeun. Lamun urangna ikhtiar, aya niat bade mayar, pasti sagalana lancar, hutang ge bakal kabayar. Lamun urangna percaya, pasti ge gampang mayarna. Allah mah maha uninga dina sagala rupina. Allah mah maha uninga dina sagala rupina.